Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ulejeng enjing sadayana, umah hidup saya. Alhamdulillah, ari saya mah eta nu dipikaharep ku Bapa hidup dina kayaan sehat walafiat. Nah, mangga ena hidup pada pang deui sareng Bapa diajar bahasa Sunda online. Mangga hidup titenan ieu materi ngeunaan pakaman basa dina pangeruh basa paribasa jeung babasan. Alhamdulillah ayeuna dina pertemuan kadua urang tiasa lajeng materi ieu ngeunaan pakaman basa dina bagian paribasa jeung babasan. Naon hidup sadaya anu disebat paribasa? Paribasa teh nyaeta mangrupa babandingan kalakuan jalma atawa kaayaan hiji hal anu bisa jadi parlambang lakuning hirup. Nah, dina paribasa ieu aya sabraha papasingan anapi bagian di antarana bae nu kahiji paribasa wawaran luang. Kumaha eusina? Eusina nyaeta ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bagian babandingan pikeun laku lampah urang. Ayo urang tengetan contona. Contoh nu kahiji nyaeta ayakan mah tara menang kancra. Maksudna mun usaha kudu modal leutik, hasilna ge oge pasti moal gede. Tah eta janten usaha teh kedah ku modal nu ageng pasti modalna ageng oge. Nah tangtu tina usaha kedah miboga jiwa wirausaha supados berhasil. Contoh nu kadua nyaeta buburuh nyatu di upah beas. Maksudna menang dua keuntungan. Contohna umpamana bae kieu dina hidup sakola tangtuna kenging kapinteran mun diajar mah. Nah di samping sakola oge aya siswa anu pinunjul pasti kenging beasiswa. Nah di samping sakola oge kenging beasiswa. Nah eta disebat buburuh nyatu di upah beas. Terus bagian paribasa nu kadua nyaeta paribasa panjurung laku hade. Kumaha eusina? Eusina nyaeta mangrupa pangjurung pikeun milapa kahadean. Contona ajeun panas tonggong asal tiis beuteng. Maksudna kudu getol digawe sanajan kumaha capena oge kudu ngawayahkeun. Antukna bakal meunang pangupah jiwa. Contona umpamana bae kieu hidup diajar di sekolah pasti ngerasa capek nya nulis tugas hafalkeun dibina dibimbing ku bapak sareng ibu guru ngawayahna pasti hidup capek. Nanging dina kacapean eta antukna eta bakal hidup sadaya kenging meunang masa depan cerah engke mun hidup aya dina kayaan sukses di masa nu bakal datang. Contoh nu kadua cikaraca ninggang batu laun-laun jadi legok. Maksana sagala rupa oge sanajan sukumaha hesena lamun dileukeunan mah bari junun tangtu bakal bisa. Umpamana bae hidup diajar sakola teu bisa-bisa tapi lamun diajaran getol rajin ulet tekun jeung sajabana tangtu bakal bisa sebab
lamun urang istiqomah rajin diajar tangtu bakal tiasa kahareupna. Eta dua contoh dina paribasa pangjurung laku hade. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Nah, urang lajengkeun dina paribasa panyeram lampah. Contoh bagian nu katilu dina pepasingan paribasa eta paribasa panyeram lampah. Ieu eusina ngeunaan panyeram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi boh keur dirina sorangan boh keur batur. Contoh nu kahiji suldog-dog tinggal igel. Maksudna ninggalkeun pagawean ngalampahan pagawean nu teu aya artosa. Contoh nu kadua nyata moro julang ngalepasin pesing. Maksudna ngalesotkeun barang nu geus kapamilik lantaran kabita kanu leuwih gede padahal cantang tu meunangna. Nah, contoh dua eta ieu mangrupa paribasa panyeram lampah. Tadi parantos ku Bapa dipendarkeun ngeunaan paribasa ayeuna ngeunaan babasan. Mangga hidup sadaya titenan ieu materi. Naon nu disebut babasan? Babasan teh mangrupa babandingan kayaan, kelakuan atau pasipan jalma. Contoh nu kahiji amis budi, maksudna alus budi akhlakna. Nu kadua awak sampayan, maksudna awakna jangkung leutik tur pantes bae mun make baju teh. Nah eta dua contoh dina pakuman basa nu mangrupa babasan. Sakitu kapihatur hidup sadaya diajar basa online. Kurang leuwihna nu nampunten. Lawan di akhiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.